Maka pada benar kurang mungkin ke penampilan di Baraya Alam Rengas Dengklok. Kan? Oh malah Kang Apeh sauna. Oh Neng Aurel mana kali? Dina kawin pangitannya Kang Apeh. Kawin Sunda. Mangga Kang. Sampai si Aing alhamdulillah terus sugi. Iya. Enggak Gris. Cek dong. Cek. Enggak. Neng Aurel lapangkeun heula. Kelas baraha sakola teh Gris? Kelas 4 SD saurna duh teuing. Bagja Kang Apeh euy. Ajarkeun anak abahnya Neng ngomong. Ame bisa kita nyanyi nya itu pada tutuh naon Gus naonnya pok eta cenah teuing betul Sinang bikin berang. Eta tadi kok gitu atasnya kan atas jenazahnya kabar lainnya satu nuhun ka Bapak Mir sareng Ibu Salem tos ngulem kireng-rengan karawang guyub terus masihan waktos kanggo nampilkeun sababaraha talent dieu dikawitan ku panonton etnik kolaborasi antara musik etnik sareng musik modern diteraskeun ku tari jaipen ti Neng Aribah Putri Mahesa anu kawitna di Purwadana. Wah Haji Apoy aya bari nyawer saurna Neng lamun suantena Neng sae bari bisa awal ku Haji sawerna kunaon coba ukul lepas opat pencut nyawa terbukas nang gimana nang hadiah ceteis ge kerek dipasihan buah Haji Apoy si esna doang kulkasna mah moal nyawa hadinya kenapa ya guysnya ayahna nuju nyiapkeun saurna mending geus teu sabar cenah ieu hayang nyanyi hah mending geus kasat nu sabar yang buru-buru kapipir lah mangga nyangakeun guys Dia nggak rekaman mana ya?